Ini mah aman terkendali pananya ada ya. Siapa yang mana? Teh. Di mana we? Nah, ngaja we ka dieu. Ngaja. Lah, aya angin naon mana ngaja naon we? Teu, Pasang duit. pasang ieu. Sang naon? Ieu tak penerima bantuan untuk warga miskin. Urang saya. Nah, urang pati titah tugas. Kumaha terapkeun di imah ieu bieu? Pan RT meunang meureun PKHBP. Maksudna saya naon? Pan meunang meureun PKHBP RT. Heuh meunang aing. Heuh, terus kumaha? Cing atuh pas teh aing teh atasan sia. Heuh, atuh wajib panan dipasangan nu kieu na. Kudu kumaha? Eueuh cara lain. Heuh, panan meunang anu meunang bantuan PKHBP teh wajib ditempelan anu kieu. Lamun katinggalian warga kumaha aing? Ya atuh kena apan meunang? Papan aing RT. Heuh, RT. Nya RT meunang kena Aing yang sebesi ngarokok, geus teu beuki ngarokok maneh. nya butuh aing ngarokok mah teh. Kopi. Butuh hayang ngopi mah. Eta kumaha carana mun hayang leupas eta? Gocap. Sok ke lana ya. Gocap heula. Tah, gitu. Ya ku aing pasangkeun di mana? Atuh di mana we sia teh terapkeun tuh dikeun imam ijo anu ngeuser keruntuh. Tapi ge lamun naon teh lamun kades nanyakeun, geus kitu nya. Geus. Siap.